Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di payun ngatur kenuhun karena sakumaha parantos varian berita gaib. Mudah-mudahan sakumaha doa dikabul nu ahli barjah cang padang dalam barjahna. Sareng berita sabada mulih ti Karawang alhamdulillah sigana sarehatnya. Ngan ari mobil eureun masa kapung-kapungan wajar we itu dah. Ngaranna ge mobil itu. Mobil ge capeun teh. Tapi sakapun sok eureun mobil ge. Urang ge da sok eureun. Sigana moal kapoknya nu ka Karawang mari malah anu tengiring kamari sigana hayangnya gitu. Mudah-mudahan sing sami kalebetkeun santrina Abuya Zakariya Ansori sanajan teu berangkat. Ngan Jumat kemah panginten beritana teh puasanya gitu. Prek moal, naos. Moal, kalah tambah beuki getol meureunnya puasa mah. Itu. Ngaturkeun nuhun. Ngan ari puasa rek iraha. Tanggal hiji. Tanggal hiji. Kangjeng Rasul sahuran man pariha biduhuli Ramadana haramahullahu jasadahu ala niron. Sing saja ma anu bunga kasumpingan Ramadan mangka jasadna haram asup kana sina neraka teh. Bunga ibu-ibu kasumpingan Ramadan. Bapak-bapak bunga henteu. Lamun aya nanggalkeun Ramadan 2 dinten rek milukan ti heula nu paneuri. Bener. Bener tak aku dijemput bunga gitu. Kok bunga? Lamun bunga mah milu kanu ti heula. Kanu paneuri ge bunga. Lamun lebaran 2 dinten heula jeung paneuri. Mending kanu mana? Mending kanu ti heula kanu paneuri. Sok lah eta mah itu sabab wajibna Ramadan teh wajib puasa bulan Ramadan teh di mana geus manggih salese perkara 5. Can manggih mah tong ka puasanya. Sabab kudu ayeuna boga tekad bahwa ieu teh waktu narima di puasaan jeung ieu teh geus manjing Ramadan. Tuh, lamun can manjing Ramadan mah mang-mang ieu teh ulah puasa dina mang-mang. Boro-boro ayeuna puasa mah salat ge mang-mang ieu asup lohor. Entong waka yakinkeun heula kitu teh. Gitu. Ka Allah ge mang-mang mah teu sah. Salatna getol tarangna hideungan mang-mang ya Allah teh nya aya kitu atawa. Geuning cek batur miraja ka luhur nunjukna teh. Jadi Allah teh di luhur di ditu, ari urang dihanap di dieu salatna kumaha nepina. Mang-mang. Takun pika jadi yakin. Di mana amal Allah pakai dalil wujud Allah, aku teh yakin. Gawe Allah ngawaskeun kana soca, ayeuna soca urang awas. Pakai dalil kana ayana Allah nu jadi dalil teh ieu soca kuring awas gawe Allah teh. Dianterkeun ku iman ilmi yakin teh ya saduka kurbahu bakar sadeukeun jeung Allahna. Sebab amalna karaos tangku paina moal jauh tina pagawean. Sabun panangan kepat ari pananganan nu mana? Paneta kepat geus karasa. Moal jauh-jauh teuing tina kepatna panangan teh moal. Dan nu kepat teh eta teh Pak nangan. Ngan kaharti. Di mana can kaharti mah tong urang ngaji we gitu. Isukane poe bere ngarti aing ngajina getol gitu. Bener teh guru-guru dibere ngarti ngarah cekolot lamun keyeng. Tangtu pareng tadi mana keyeng alamat rek pareng lain benang pareng lain benang keyeng lain teh. Urang mah karena aya keyeng tangtu pareng jadi siga benang keyeng pareng teh lain.
ku Allah diparengkeun alamat yang diparengkeun kayeng tak lamun setengah jeung setengah mah apa gunanya. Ngaturkeun nuhun. Puasa teh geus kaharti we teh. Da nangalkeunana teh. Ngan mun palai terang ayeuna nu matak batur heula jeung paneuri asing apal hitunganana. Urang hitungan si eta mah kieu, hitungan si mah kieu sok. Mun rada beh kaler ka Pak Haji Ma'ruf taroskeun kumaha matak sok rada ti payun akur jeung Cibantar teh. Hitunganana beureun sarua. Anu sajen teh akurat beureun teu sarua hitunganana. Teu we nya. Entong ayeuna nyarakeun nganu batur mising ayeuna carogena sareng bojona teu akurakeun bae. Sabab ari carogena geus ningali tanggal, ari bojona can ningali kana tanggal itu. Da gara 28 poe. Tuh. Nu geus ningali tanggal mah sabab ningali kana tanggal keur manehna mah kudu puasa sing batur henteu ge. Atawa boga hitungan 30 dinten rewah moal aya 30 hiji rewah mah. Geus 30 mah tangtu ka itu Ramadan mah kitu teh. Aya tah tanggal 30 hiji mah rewah Ramadan. Atawa ditetepkeun ti pingpinan ti ditu. Atawa aya anu ayeuna ru'yat ari saksina adil di situ. Diisbat ayana jam liwat jalan ngabejakeun akur jeung dewek eta teh kitu hitunganna teh kudu puasa atawa urang dibui ayeuna sabaraha dinten deui ka Ramadan teh urang asup ka pangbuyan usaha saha asa geus lilana pangbuyan teh ieu teh mah anjing Ramadan puasa we doni duhuli Ramadana kusabab nyangka ari sangka teh sakambeung mah bener teh ai si horeng encan lila dibui teh ngan belas teu betah we geus asa lila jadi puasana teh memeh tanggal Ramadan bulan rewah kene sunat asupna teh ayeuna balas betahna pangbuyan da aya nu betahna pangbuyan teh ini asa sakedeung puguh sila batur geus lebaran urang ka kara puasa nyangka bulan Ramadan kodo asupna teh niatna mah ada ke dia asupkeun kana kodo ayeuna malebahan pisan sangka bulan Ramadan teh nya bulan Ramadan ada asup kana ada kitu bidon diduhuli Ramadan teh tu teu mubah beh dieu teuing jadi sunat teh ditu teuing jadi kodo malempengan aya jadi ada tuh mau pas ya moal pas ya kumaha cenah batur buka kuring puasa atukeun wae da puasana itu lebaran batur lebaran urang masing-masing anak geus lebaran teh heula ulah eleng ngahanyakeun teuing muah di terminal entong nyumput teh dahar gitu cara nu puasa ti heula nu puasa paneuri we batur geus puasa urang can puasa ulah ngabibitan geus entong nyumput we nu paneuri puasa tu iri-irina sarua we silih hargaan moal pas ya alhamdulillah golongan ahli sunnah wal jamaah kabeh oge ngan ari puasa mah dibagi 3 keun isukan geus puasa teh urang nyaritakeun bab puasa dibagi 3 mah abidin muridin arifin gitu teh awam teh khos atawa khawasil khawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teraskeun jang. Nah. Naon? Yang lamun Allah menggunakan jihad tentu Allah eta anyar moal lepan. Lamun Allah
Hiji diteraskeun. Sabab ieu jihad eta yakin anyar da nyata robah-robahan teu sama. Sabab ieu jihad eta yakin anyar da nyata robah-robahan teu sama. Sabab ieu jihad eta yakin anyar da nyata Hiji deui. Ari Allah anyar jeung akal mustahil sabab kana kidam Allah aya dalil. Ari Allah anyar jeung akal mustahil sabab kana kidam Allah aya dalil. Ari Allah hijikeun. Alhamdulillah wa syukurillah. Ieu ducuk-curug ku urang teh nuturkeun penjelasan Imam Asy'ari jeung Maturidiyah. Imam Asy'ari teh imam anu ngurus dina bab akidah, tauhidna bangsa akal. Matak ieu oge keur ngahujah ngaku yen di Allah aya sifat yang binafsi, make dalil akli jeung dalil nakli. Si kiamu binafsi di Allah teh dua. Hiji Allah teu butuh kanunyeun, jeung kahiji deui teu butuh tempat ancikeun. Sabab hujahna lamun Allah butuh kanunyeun, nunyeun Allah butuh deui kanunyeun. Timbul daur atau tasalsul. Di mana ya daur jeung tasalsul teu kahati ku akal, misti eueuhna daur jeung tasalsul. Oge lamun Allah aya butuh kana tempat, eta tempat teh tempat cicing manehna hiat jeung jihad. Hiat teh lorowong pikeun tempat anjeunna jihad teh jurusan. Nu aya 10 huruf handap kulon wetan ka jeung kidul tah. Tangtu Allah eta anyar. Mun Allah cicingna tempat teh moal salah anyar. Sabab hiat jihad eta anyar. Di mana-mana hiat jeung jihad na eta teh anyar, mangka nu nyicingan hiat jeung jihad teh eta anyar. Jadi lamun Allah butuh ayeuna kana jihad, kana lolowong, sabab si jihad ayeuna jeung lolowong eta teh anyar, mangka Allah teh anyar. Tah, ali Allah anyar, ceuk akal mustahil. Akal teu ngartieun lamun Allah anyar mah. Namun sababna sabab dalil kana kidam Allah aya wal awalu wal akhiru. Iku sabab ayeuna aya dalil kana kidam Allah, mangka atuh Allah teh lamun anyar teu kaharti eueuh anyar di Allah teh ceuk tekad. Tah tekad kitu teh penjelasan ti Imam Asy'ari. Tak urang teh nyukcuk kana ahli sunnah wal jamaah. Tiap nyebutkeun ahli sunnah wal jamaah eta teh Imam Asy'ari. Tiap Imam Asy'ari eta ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ari perkara waktu patanu lepot ieu mah min umrika tina umur anjeun la auda eta moal balik deui lahu kana itu mah aya auda ta tegasna teu balik deui wala rujua tegasna teu balik deui ma pata min umrika la auda lahu asar kamari eta teh umur urang asar teh teu kaboro wiridan ayeuna bada asar teh sabab ngarit atau sablalajo Persib da aya balas ayeuna seneng kana Persib rek ngaji ge engke we geus Persib beulah duh malah rek salat berjamaah ge geus eueuh Persib budak gegoroan ge di masjid saderek urang salat berjamaah ka sadaya pribumi jeung kasema ulah sok sarolat fardu di imah kajaba mun masjid can anggeus mah kajaba mun gering can cager mah panemalan ti imah kajaba aya Persib mah aya Persib mah salat berjamaah ge dituna ngaji ge dinu seneng aya Persib mah can eureun Persib mah teu bakal ngaji engke we sesa Persib tuh matak atoh tukang pidato teh sakedeung ngajina tah meninggal jo Persib heula padahal mah Persib teh cekolot teh ulah sok aya leumpang dina hayang ulah sok cicing dina embung tingali Persib tuh bal teh hiji jauh di udang sabab hayang naon hayangnya pak itu leumpang dina hayang teh tuh mingguan jeung bulanan sabab embung sanajan ku ketua DKM bejakeun oge ayeuna mingguan jeung bulan embung we sanajan aya cicing we da embung pacekolot leumpang mah dina parentahan cicing mena cegahan tapi sok dibalikeun urang mah leumpang teh dina hayang jauh ge sabahayang najong di udah geus deukeut ditajong ti lohor nepi ka asar gawena kitu betah we teh itu nah nu lalajo ge resep lalajo nu jauh diudag deukeut ditajong ceuk urang atuh ari hayang deukeut mah tong ditajong ari betah jauh mah tong diudagkeun cenah jauh tapi kulantaran kitu betahna geus biasa kitu nu lalajo ge resep we ingeteun ka Allah teu ingeteun ka Allah alusna mah mun jalma aya imanan mah kuring keur lalajo anu ayeuna lumpat dina hayang keur poho ka Allah kuring anu lalajo keur poho ka Allah ceurik we keur lalajo teh unaon keur lalajo ceurik poho ka Allah keur lalajo tah tak lamun mumbung teh mah eureun lalajo bisa-bisa ceurik keur lalajo nu aya imanan mah ceurik lalajo ciri nu keur doraka ayeuna surat mah jeung keplok imana eueuh tak neangan jalan supaya enak loba jalma-jalma eueuh imanan tuh ari rajaban mah unggal peuting eta teh ngan imana eueuh we la audalah moal balik deui teh asar nu kamari teh nu geus kaliwat sabab kuring ayeuna ngarit teu bisa lalaj teu bisa ayeuna amal ti jam 4 tepi ka setengah 5 teh wiridan teh katunda moal balik deui waktuna eta teh la auda lahu moal balik deui la auda teh teu moal balik deui wala rujua teh moal balik deui tah kana waktu nu kamari teh paida kholiyatahu di mana ngaliwatkeun anjeun kana eta umur mina amali tina amal eueuh amal teh asolinu soleh amal soleh eta umur teh liwat we asar teh aladi huwa nu itu amal soleh teh wadipatu dalikal waktu kalakuan eta waktu
anu eta amal soleh teh kalakuan tas asar sok ayeuna wiridan tapi jadi wusul tepi ka Allah. Di mana wiridan tepi ka wusul tepi ka Allah itu jadi amal soleh. Kumaha wiridan teu wusul tepi ka Allah? Eta mah itu jadi amal soleh. Sabab aya kalana jam teh wiridan mah. Tapi kulantaran ayeuna ingat kana pigaweun rek ngarit wiridanna ge nyekel tasbih we gitu. Teu inget subhanallah kana maknana ngan lapanna subhanallah nyekel tasbih. Sakapeung mah tasbih dicekel teh bari tumpak TKM nyek cerek we teh subhanallah. Padahal mah bersih Allah ngawaskeun kana soca teh dipenta. Mah bersih Allah tak ngabisakeun nguping kana cepil teh dipenta. Mah bersih Allah taala ngepatkeun kana pangan teh dipenta. Ngan subhanallah we wungkul subhanallah. Lapadna subhanallah. Pikeun pimanangna mah teu kaharti mah bersihna Allah taala. Min saadatin tina kabagyaan dalikta amal soleh na eta waktu teh bada asar biasana sok ayeuna wiridan pika jadi busul tapi kalau eta teh min saadatin tina kabagyaan bagja jalma anu bada asar bisa usul tapi kalau ngan ceuk setan yeuh sok we ku setan teh dibukakeun ariteun can ngarit nu matak wiridan amal wiridan osok ariteun ayeuna teh tah encan meunang ariteun tuh tungtungna teh wiridan heula ngariteun kitu teh wiridan heula wiridan ngan digancangkeun wiridan lagi supaya 33 nyek cerek we teh dah yang gura-giru ayeuna ngarit bi qadrihi kalang kira-kirana itu amal tah bagjana teh ku kira amalna 100% memang madepna ina kalau 100% wusulna tapi kalau kulusain halikun wajah teu inget-inget acan kana ngarit teh da maha bersih Allah taala ngadiukeun ka kaula saat ayeuna ieu teh hukukul awqat hak waktu dina keur taat nyaksi nugrah ti Allah teu inget kana ngarit aya jalma teh keur wiridan ge inget kana ngarit teh wiridan tamata teh. Nah, ngarit mah henteu meunang. Inget tungkul kana ngarit mah. Geuwat ini. Layum kinu ka teu ngabisakeun ka anjeun tadarukuhu nyusulan itu mah. Teu bisa ka anjeun nyusulan eta waktuna kamari asar. Lainna datang waktu magrib deui itu. Waktu isya aya deui amalna teh. Jadi ngodoan ayeuna asar teh teu bisa. Bisa teh ayeuna dina waktu magrib eta mah amal waktu magrib. Layum kinu ka teu ngabisakeun kanjeun naon tadaruku nyusulan eta emak eta amal. Da ku anjeun dituna amarkeun kana kabagjaan teh. Mentak lamun jeung riweuh ayeuna ongko ngurus goerilah kitu teh tah. Amalna mah amal mayang dina amalna ngan hatena terapati madep tuh paling ge lisan we wungkul panangan we wungkul milang tasbih wama ari amal hasolan wasil ieu malaka kanjeun minutina itu amal ari amal soleh anu hasil kanjeun tina eta amal eta laki mata teh hargan laukan itu mah ku balas ulung-ulungna darajatna teu pihargaeunana amal soleh urang dina bada asar tapi jadi wusul tapi kalau pihargeunana balas ayeuna ulung-ulungna ku Allah ditasis dina amal ayeuna bada asar teh wusul tapi kalau man buri kapi umrihi padro kapi yasimina zaman malidu tahta dawair ibarat saja mun dibarokahkeun umurna bakal papangi jeung zaman bada asar nepi ka lamun dibanding 1000 bulan mulia kene eta amal bada asar sab jadi wusul tepi kalau daripada amal 1000 bulan teu wusul tepi kalau eleh ku sajam setengah wusul tepi kalau ari wusul tepi kalau jadi nyaho di Allah ngan ari wusul bingung kadang-kadang cara apal di Allah mah ieu teh nepi kitu ka Allah tah cah ceuk batu teh nepi akole nyai tah
di pana tepi kana kolenya eta tepi disangkana teh kolenya nu katingali ku mata kepala di dituna bariko lain bariko nu katingali ku mata kepala nur ilahiyah dibukakeun ku Allah taala kana ruh napi ka brai leungit teu makhluk makulu sain halikun ila wajah makhluk ma eueuh luhur handap kulon wetan ka jeung kidul eueuh makhluk halikun kuluse eta teh anwaru adomati robbaneh tah Allah teh eta teh didinya kakara moayana nangtukeun aya nu koli saksikeun ngandat Allah aya teu ka makom majdub tak bismillahirrahmanirrahim bismillah nyebut Allah nu disebut teh yakin lisan nyebutkeun Allah hatena nyaksi kadat nu dijenengan Allah halikun kuluse kasifatan ayeuna Allah teh Rahman jeung Rahim jeung wujudna diri jeung lianti diri asal eueuh jadi aya tah ieu tapak Rahman Allah tiap ningali ayeuna diwujudkeun ku Allah asalna eueuh tah eta tapak Rahman Allah kafirin munafikin kabeh tapak Rahman Allah jadi atuh tina ningali urang anu wujud sing nepi ka Allah eta teh anu ngawujudkeunana teh nyaho di Allah sanajan ningali montok pare nya dasar montok pare teh eueuh jadi ayeuna katingali pare montok aya tah nu ngayakeun teh Allah lain resep kana montok pare tapi resepna ka Allah nu ngamontokeun pare tukang tani sabab guruna teu ngawusulkeun nepi ka Allah man lam yakun bihi sayun pasehuhu saytanuhu masaitonu sehuhu man lam yakun lahu sehun sajalma teu boga guru ningali montok pare jalan tepi ka Allah pasaitonu sehuhu setan guruna sabab tina montok pare nu katingali alus buahna we di mana alus buahna 100 bata legana meunang saton tah berkilat bertingkat bisa ka udang ku untung ayeuna tina tani ka Allah henteu nepi ka Allah na eta teh teu boga guru usul tepi ka Allah nu boga guru usul tepi ka Allah mah pare montok lain resep kana buah pare montok tapi ya qadir meunang ilmu asma ya qadir tina montok pare dala biwujudi asarihi ala wujudi sifatihi nuduhkeun Allah taala ku ayana asar gawe Allah ngamontokeun kana pare kana ayana asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun kana pare ya murid hedat nu boga karep matak pare dimontokeun ya alim hedat nu uninga kana pare montok ya hayu hedat anu hirup nu matak bisa ngamontokeun pare ya sami hedat nu ngabuka samana kana montok pare ya basir hedat anu ngabuka basorna kana montok pare ya mutakalimu hedat anu ngadauh ceuk Allah pare montok sanu ngamontokeun kana pare aing atawa lain nanya ka urang jawab kurang ningali kana pare montok Allahu Rabbi Allah nu ngurus kana pare montok tah tapi kan nyaho di Allah dala biwujudi asma'ihi ala wujudi sifatihi nuduhkeun ku ana asma teh kana aya sifat kudrat jeung iradat ari kudrat jeung iradat eta dat eta teh sifat anu tumetep dina dat mata kana sifat mani sifat anu tumetep dina dat seperti hideung tetep dina kopeah kusabab hideung teu na kopeah mangka tukayan kopeah teh nu hideung itu sifat manawiyah amrun itibariun bodas tetep dina kertas itu mani kusabab bodas tetep na kertas satu kayan kertas eta anu bodas itu manawiyah di mana kudrat tetep di Allah kayan dat Allah teh eta nu qadiron muridan jeung satuluyna teu bisa urang nyusulanana wa mahasala lahu minhu laki mata lahu anu geus hasil urang nepi ka jadi usul tepi ka sabada asar eta eueuh pihargaeunana ku ulung-ulungna teh dibandingkeun jeung 1000 bulan urang anu ku Allah taala yang dihirupkeun 1000 bulan ngan teu usul tepi ka Allah tapi waktu asar sajam setengah wiridan jadi wusul tepi kalau hargaan ke yeunu sajam setengah tiba-tiba yeunu 1000 bulan ela yumkinu ayu qawima wallahu misawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulai ari sakabehna ieu arifin yarawna taningali haulai sifatal kudrati kana sifat kudrat di Allah dohirotan bari anu dohir ala kulli syai'in kana sakur perkara miahol kiti makhluk wa kada jeung ingat sapiga satuluyna guruha lianti tu kudrat wa ulai sakabehna ieu arifin zaman nu geus nyaho di Allah lain dadang dalil nyaona teh ari urang merang dalil dari akid dari nakli nyaho di Allah teh majubin urang mah batur mah ngadalilan wujud Allah teh Allah pake dalilna teh lain-lainna tapa tah arifin mah yaraona ningali sifatal kudrati kana sifat kudrat di Allah dohirotan dohir sifat kudrat di Allah teh ala kulli syai'in sakur perkara dohirna sakur perkara doma sapi jeung muning nabatat jamadat hayawanat bisa Allah taala ayeuna kawasa ngajelegkeun wujud doma sapi muning jelema pan eta soca urang ningali kana wujud ayeuna makhlukot wujud doma, wujud sapi, wujud muning. Tah urang mah eta makhluk aya teh dipake dalil kana aya kudrati Allah. Batur mah aya kasakidat Allah taala nu keur ngawujudkeun eta nu wujud ayeuna. Sanggawe Allah teh ngawujudkeun ayeuna, ngamajukeun dina wujud. Leutik maju gede, gede maju kolot, kolot maju maot. Nu matak lain ayeuna nabatat anu bisa ngamajukeun teh. Ngan eta nabatat kudu dipajukeun tina leutik maju gede, gede maju kolot, kolot maju maot. Hejo dina rambutan, lain rambutan bisa nyin hejo teh. Itu gawe Allah ayeuna keur ngahejokeun rambutan. Gawe Allah keur ngonengkeun kana pare. Itu gawe Allah tak bisa Allah ngonengkeun kana pare. Dohir pan eta teh koneng pare teh. Ngan urang mah katempona koneng pare batur mah kasaksi Allahna Allah boga gawe keur ngonengkeun kana eta pare. Dohirotan ala kulli syai'in kana sakur perkara. Mialhol kiti makhluk. Urang ge lamun nempo enak Ki Jaid macul. Ki Jaid katempo enak macul ngadonca macul gawe macul katingali. Pan bisana macul di Jaid katingali lin. Jaid teh bisa kana macul. Gawe na Jaid ayeuna macul katingali. Bisa na Jaid macul katingali. Ngan ari teu nempo mak ka Jaid keur macul. Dipake dalil we urutna macul kana yen bisa najaid macul teh. Sabab ayeuna aya urut maculna jaid teh sakotak tamat. Tu satu tanah jaid teh bisa macul sabab aya urutna. Tah urang ge ningali satu tanah Allah aya tapak gawena ngawujudkeun ieu makhluk. Mahjubin urang mah. Meni asa geus nepi we kalau kitu teh. Pati karinuluykeun lumayan eta. Di mana manggeus apal pake dalil maju tina leutik kana gede-gede kana kolot-kolot kana maot tah dipake dalil wujud Allah apal pake dalil pangdeukeut-deukeut anu aya dina diri urang gawe Allah ngawaskeun kana soca ngabisakeun kepat ku panangan itu gawe Allah apal karaos pailna moal jauh tina eta apal dianterkeun iman apal pake dalil ya saduka kurbahu bakara sadeukeut jeung Allahna. Jadi neangan Allah teh moal ayeuna katatang hatena kaluhur ka handap malah ayeuna miraj teh naik ayeuna Allah naik ayeuna Kangjeng Rasul teh teu neangan Allah kaluhur teh lain kaluhur ka Allah ayeuna miraj teh. Bingung we lamun miraj teu kaluhur teh. Nah satungtung bingung mah tong kaeureun ngaji dileungitkeun ka bingung aya daek ngaji mah ngan lamun ayeuna bingung teu daek ngaji moal leungit ka bingungna teh. Wa hakada jeung si ingat saperti tuluyna goeruha lianti kudrat. Tah saperti kitu we lianti kudrat teh min sifatillahi ta'ala tina sifat Allah tamana irodat di Allah. Irodat di Allah bila aku teu katingali ai teh buka karep pan urang ge sok
katingali ieu aki-aki diberek awi saleunyeur diteuk-teuk waki teh saruas-saruas 2 ruas sawareh 3 ruas sawareh kitu. Lamun teu ngarti eta nanyakeun ki ieu diteuk-teuk saruas-saruas keur naon? Keur boboko, keur haseupan. Ieu 2 ruas keur ayakan, keur nyiru. Ieu 3 ruas keur tampir teu boga karep teh. Tina nasiskeun ayeuna nu dipigawe ku manehna, tah eta teh tanah boga karep. Alotna boga karep. Istri urang Ciamis, pamegat urang Tasik. Istri jeung pamegat rek mencarkeun jelema. Di mana aprokna? Pan ngaji ka Cibantar. Tuh. Aja ngaji ka Cibantar. Istri ka Cibantar, pamegat ka Cibantar. Geus galede tungtungna urang Bandung ge, urang Bogor ge mangih jodoh di Cibantar. Kitu teori Allah teh. Pencar we jelema di mana-mana. Tak pinu we madrasah Cibantar masanajan eueuh nu bareto ge aya nu paneuri. Dohirotan bari nu dohir teh irodatna dohir sabab ningali kaayaan ayeuna makhluk ditasis ku Allah teh gula, amis, uyah, asin, cabe, lada tuh. Ari gula jampang. Ari tarasi kalipucang. Ari uyah Indramayu. Cabe pasir ucing. Ngan saminggu sakali aya pasar Ciranca. Dikumpul ke pasar Ciranca yang boga uyah dagang ke pasar Ciranca, tarasi ke pasar Ciranca, cabe ke pasar Ciranca, gula ke pasar Ciranca. Urang Cibantar boga duit teh bungkul teh. Meuli cabe, meuli uyah, meuli tarasi, meuli gula. Tah matak lamun hayang datang we emu PKK. Lamun hayang sambil ngeunah rekuh cabe rejeung uyah. Gula pecin tambah nama jengkol ngora cel nama. Ilmu eta teh pana kitu teh. Ya kodir hedat boga karep nyeun uyah di Indramayu. Nah, hedat boga karep nyeun tarasi di Kalipucang, hedat boga karep nu mataknya cabe di Pasir Ucing. Kan boga cabe teh da teungeun ada cabe wungkul mah. Bawa ke pasar Ciranca. Urang Ciranca teu melak cabe teh. Ngan bogana teh duit mareuli begitu tuh. Urang Cijalu nyeun coet. Tuh. Dihaja. Tuh bisa nyeun coet yang ti Cijalu mah. Cijalu udah gang coet. Tuh. Ku Allah Taala kai teh teu lempeng kabeh teh. Anu dengkok sore keur mutu. Oh. Gitu. Lamun ayeuna urang mikir kadinya, piraku teu terang di Allah. Ampun, dengan kulantaran geus biasa, tah yang mutu mah ngalah ka inu dengklok we gitu. Hayang uyah mah meuli ti Indramayu we. Indramayu we. Cabe Pasir Ucing kitu cabe lada. Dipikir teh, lain cabe bisa nyeun lada, lain lada bisa nyeun cabe. Allah ngadamel cabe jeung ado ngaladakeun kana cabe. Tanyakeun, Gusti geuning Gusti ngaladakeun kana cabe boga karep aing nu matak cabe diladakeun ge. Kapikir ku sia. Kan kulantaran teu mikir nyamel we gitu. Teu mikir teh gitu. Nepi ka tedekeun usul tapi kalau gitu teh. Batur mata sifat Allah Ta'ala dohir dina sakabeh perkara. Lae satu ya sifat bikhopain kan samar. Teu samar sifat eta teh. Misaluhu adanya misalna ya kawal. Al makhluqatu ari pirang-pirang makhlukot. Kula makhlukot ari makhlukot sakabehna mulajimatun tanu tumetep lil arodi kana pirang-pirang sifat. Ari makhluk nu jeung ku Allah tah mulajamah kana arod sifat robah jeung cicing. Tuh. Ari robah santas cicing. Ari cicing santas robah. Pan eta teh anyar. Robah jeung cicing teh. Terus jadi lain cicing. Robah jeung cicing teh anyar. Jirim teh milu kana robah jeung cicing. Tiap ayeuna jirim milu kana robah jeung cicing sabab robah jeung cicing eta anyar. Robah santas cicing, cicing santas robah, pan itu anyar. Ari robah pinah tina cicing, ari cicing eureun tina robah. Anyar teh kitu teh. Hadis satun teh anyar. Min harokatin tina robah sukuring cicing. Wa hum harokat jeung cicing.
jeung sukun eta ini tukida lamun ditekadkeun ya harokat jeung sukun. Tah robah jeung cicing lamun ditekadkeun ieu teh. Min palillahi tina padamelan Allah. Lamun ditekadkeun robah jeung cicing anu katingali dina jirim eta min palillah ti dituna teh apal arota teh lain jirim bisa nyerobah jeung cicing teh. Ta'ala mur Allah tah. Kodimatani kodim duana eta kodim duana narobah jeung cicing teh. Lamun ditekadkeun ti Allah mah ti ditu. Dalin anyar. Ngan lamun katingali naina teh anyar ai mimitina. Lianna kulama kana sakur perkara saudara nu kaluar ieu mah mina kodim tinu kodim kodimun tanu kodim. Karana lamun ayeuna nu kaluar tinu kodim mah kodim teh. Tuh, jadi lamun kurang ditekadkeun robah jeung cicing teh teh min palillahi kodimatani kodim duanana. Wah teu kaharti cenah teh. Keuna can kaharti mah ngan ulah bakal jadi hakim we can ngarti mah kitu. Wakul mutasipin sakunu kasipatan biharokati kan robah wasukun cicing bahwa maka itu mutaharik teh atau mutasip teh eta hayun hirup nu kasipatan kurba jeung cicing teh eta teh hirup lama halatan bari pasti moal boa deui hirup nu katarapan aya kurba jeung cicing teh. Wala anro ayata jeung yakin ningali anjeun min mahrojil nadil harokati tina tempat kaluarna robah wasukna jeung cicing wal ana ari mangsa ayeuna eta ro eta ningali anjeun min mahrojil nadil harokati tina tempat kaluarna ningali robah wasukna cicing sifatan eta jadi sifat robah jeung robah sifat cicing sifat wa itu sifat teh hayatun eta hirup teh eta teh sifat hirup robah jeung cicing teh li annal harokata kana surabah sukna jeung cicing eta lazimatan itu metep duanana bil hayati kana hirup eta alamatani alamat duanana lil harokati kana robah karena robah jeung cicing teh eta ciri kana hayat kana hirup al mutaharikin ngarobahkeun wasakin nyicingkeun tah ciri hirupna mutaharik nu ngarobahkeun nyicingkeun jadi di Allah teh aya robah jadi sabab ngarobahkeun kanu robah nyicingkeun kanu cicing gawe Allah ngarobahkeun nyicingkeun jeung boga gawe ngarobahkeun nyicingkeun teh eta teh hirup di Allah teh kasifat sifat hirup hakada inget sapritu satuluna kitu we lah gampang kitu ceuk nu bisaeun mah kitu mun can bisa mah rada hese pikir we heulaanan lantaran Allah tah ningalikeun ka sakabeh makhlukot nuduhkeun kana aya dalil yen di Allah taala teh kasifatan sifat ayeuna qudrat iradat ilmu hayat sama jeung basor kalam wa hada duhur wallahu misawab.